Ih, can nyangulen mah. Boro-boro nyangu biasna ke bea. Meuli atuh mah ih ka warung ngaji entuy. Maraha sia teh balasnya di dinya mah. Kamari ge mah meuli japu 80.000 hijina. Mahal-mahal teuy. Majarna teh balanya asin ge ka Turki. Bro tuh mah ih meuli beas. Arek emak oge kayak meuli di Bajar Murah tanggal 8. Dina tanggal 8. Tanggal 8 nya. Hayu atuh buru meuli heula jing. Ya duitna. Aing mah keur peuri beuteung teh kalang kadar di titah meuli heula beas. Nah ari emak sok duduk dadak karina naon. Untung we tara oleh katinggalan nih sosis kenjer singles. Jadi orang bisa sarapan satset di perjalanan. Anu matak nyen wareg beneran. Komo keur kapepet kieu mah bakal jadi solusi ketika sedang salatri. Mana bazarna oge? Milarian saha nih? Iya pak, upami bazar murah teh di dia sanes tempatna. Nya di dia tanggal 8. Nah kumaha kitu? Nah haning sepi pak, tak araya sasaha. Sanes tanggal 8 ayeuna atuh. Tapi engkin 8 Juni. Ari emak. Nya pak, nuhun pak. Nya. Mama saudara bener ada mere informasi teh. Hanas init buru-buru ti mah. Apek teh ningan lain poe ayeuna. Assalamualaikum. Ma, tanggal 8 Juni, lain 8 Mei bazar teh. Oh 8 Juni. Hanas urang buru-buru init mama. Kira nyangu ejung. Semeuli tuh bias mah di hajin tuy. Cenah mahal balanya kadinya mah. Mal mahal ayeuna mah. Nah, Paras jadi gebetan.